Andaku mamrat madukia malaras ngawatek aji gentra sewu ngadak-ngadak deui wewengkon anu tadina caang kadak-kadak jadi alim semu berem nawiskeun Raja Siluman Raja Najin datang kaya wewengkonnya tapi kenedunan uar umajak ieu narada itu jaring carita anu tadina sasatuan recet manuk sasatuan disaradak kiwali simpe jiga gaang katinca anungan saukur sora anjing leuweung babaung sora buek sora korea sora gagak sora monyet mata aya da maklum ia datang dari siluman wungku datan nerat tangan deman datan nerat tangan deman mangkulengan rana wah juri gua kemana sih ya hei kadio Indra wah trauma wasien kunti wah kadio saha nu ngondang kaula Indra kadio aing ge keung goblok Indra wah Nete pasieun-sieun goblok teh. Teu moal anggeus dalakon teh. Datang sieun tidak. Trauma, wah trauma. Trauma naon? Jiga pamajikan abdi kitu pisan. Heeh. Tong sieun Indra tenang tong sieun. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aya naon Maharaja. Eta kue nu seuris goblok teh. Nu ringkak kudu punuk. Iya hei. Makhluk halus. Kaula sanes makhluk halus. Kaula makhluk kasar. Kasar kumaha? Goblok. Wah, cuma ngomong na kasar meureunan. Aya naon Mahadewa? Iya. Aya naon Mahadewa? Pangagrawak cabalaka. Kakaula alah punten pangbenerkeun wah nah jurig teu kieu tenang gua salah ngondang merewa cicing jurig komedian tadina hari maneh ngaran saha ayeuna atawa baheula keur hirup karan kaula ubro nya ari ayeuna nya anger we eta
da can diganti atuh nah makanya nu baheula jeung nu ayeuna pan baheula mah hirup ke hari ayeuna jadi juri jadi kieu ye oh muhun acan nong aya naon Purwasalira ayeuna ngamkir kaula adapun deui ajig deh wayahna kaula rek init nyaeta ka Marsapada bade ka mana ka Marsapada bade naon ka Marsapada jelema jeung mawa eho sorangan ih goblok nyaeta kaula terek nyokot hiji jelema anu ngaranna Astajiga Astajiga tuluy naon hubunganna jeung kaula eueuh hubungan ngan kaula teh menta batur-batur anjeun pikeun batur kaula nyata ka Marsapada apa menta batur omang naon buruhna keur kaula buruhna keur ka anjeun kaula anjeun ke dibere buruh ku kala sakahayang anjeun alhamdulillah nya jureg alhamdulillah teh da kapungkurna abdi agama Islam diburuhan ke ku kaula sae mangga bejaan para dendawa-dendawa anu manut ka anjeun sae Mahadewa dupi anjeun saha ngaranna kaula teh nyaeta ulah Batara Narada manya ngaran kaula teh nyaeta Kalaka Murka bener wow berarti resep kana kamurkaan bener kayak ari maneh baheula maot teh kunaon panasaran eta baheula kaula maot teh kageleng naon kareta api dulu itu dramatis jadi maneh teh keur di jalan naon kareta naon kareta malam jugi jog goblok ya teh jurig dina ha bude kieu teh jadi anjeun teh keur dihuk dina kareta nuhun keur naon keur wudud kageleng kareta api naon wus kareta api wus nya paneta mah ayeuna oh poho berarti da abdi mah pae poho deui aku mah maneh we sabaraha urang batur maneh lobaan lobaan peryogi sabaraha urang sakompi aya 100 loba teuing nah sabaraha urang aya 2an saha duaan teh abdi jeung wakil ketua aya anggota teu aya salah ngondang aing salah ngondang ieu jelema ampun aing wah buru-buru da lieur ngadengene wah nu balik sia oh abdi mah jelemana humoris
Ai baheulana kana hirup tukang naon? Calung. Paingan deng eta. Oh, tukang calung. Ya. Tukang calung. Wah. Nata mata bisa nolol, tong borono lagragi bisa. Hebat lain hebat cangkul. Asok bawa-bawa batur maneh bejaan sae mangga. Prabu Kalaka murka. Kaula nyataina bade permios nyata bade ngondang. Para dulur-dulur kaula anu masih tong seserian anjing. Beda-beda teuing cecengiran wae. Sakitu ti kaula permios. Oke. Mono kata. Medekna geus ya teh. Anjing leuweung lain toke. Aing hayang dipirik ku anjing leuweung. Saha nu ngadurukan? Permios. Salah ngonang merewa. Makanya ya juri gitu. Ya, teuing itu. Datang deui naon? 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 Ningali duit abdi teu. Hah? Ningali duit abdi teu. Lalagrag di mana? Jigana di dieu. Sabaraha? Sabaraha we saridona. Menta berminta duit. Aduh, Gusti bagus. Hai para denawa. Ayo kompo-kompo urang enit kamar sapada. Ayo wah, ayo. Ayo orang tuturkan kaulah para denawa. Jadi masih janji, masih emot barang. Para denawa-denawa anu kiwari nuturkeun ieu Rasin Rada. Oge Patra Indra nu bakal angkat nyatakan nagara Amara takat umaritis bade nyungkeun asta jiga. Ayo batur. Pacuan ulah rek arah